Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has seja ngadugikeun deui hiji cariyos fiksi mini karyana Enda Sri Fodwal anu sakumaha genre horor. Kayan judul 50. Wilujeng ngaraoskeun Rum. Yang akan kasepuhan pada Isa rurusuhan indit rek nyusulan bubidan pari nyorang hujan nu ngaririncik ti barang keneh lempang terus kakalerkeun rek muru ke hiji patempatan teu paduli suku nu geus baal balas ngincakan cai nyembeng sapapanjang jalan. Nu kapikir hayang geura nepi ka imah bubidan karunya nu geus karasa mules beuteungna ti beurang keneh. Teu kungsi lila nepi ka nu dituju reg eureun di gang nu aya plang praktek ngaran bubidan. Alhamdulillah pok teh bari terus lempang dah hujan mungkin ngagedean. Geus nepi ka imah bubidan nu sekaligus tempat praktekna lang ngahulang ninggal imah nu agreng ning poek keur nangtung bari lenga-lengo kadenge tuh kangen aya nu nanya teuing ti mana jolna. Miayang cahat teh sorana ngirung nompo pisan kana ceuli samemeh ngajawab ret ngareret kanu nanya. Iwal bisa ngarepetkeun bibir nu direret nembongkeun huntuna nu ranggeteng teu hayang ngadua kalian ditanya buru-buru indi tinggalkeun nu keur nyerengeh bari bau. Cag baraya sakitu anu kapihatur fiksi mini 50. Dina ieu fiksi mini
nyarioskeun hiji istri anu rurusuhan sejak nyusulan bubidan. Kumargi ngaraos hawatos ka anu tos teu kiat mules sejak ngalahirkeun. Sanaos bari huhujanan pon kitu deui sampehana tos ngaraos Baal balas nincakan cai nu ngayembang sapapanjang jalan. Nalika dugi ka gang nu aya pang praktek ngaran bubidan, anjeunna ngaraos bingah gura-giru muru bumi bubidan sokomo hujan mungkin ngaagengan. Namun aya nu aheng nalika dugi ka bumina bubidan, geuningan bumi nu sakitu agreng teh paroek, teu aya kolenyai acan. Barang nuju lahaloho milarian jalmi di salabeting bumi, teu kauninga aya nu naros bari sorana ngirung. Barang direret geuningan huntuna gerangeteng. Atuh teu ngadua kalian anjeunna gura-giru ngantunkeun eta bumi. Aduh, geuningan bumi bubidan teh tos kosong bari digegeh ku bangsa lelembutan. Atur nuhun ka Enda Sri Faudwal anu teras-terasan mercantenkeun karyana kangge dijomantarakeun ku Kang Has. Kayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.